Mana kilo pensiun atau kumaha? Kumaha mah orang? Mana ke mana wae? Kan orang ke Bandung. Terus naon? Lah hayang ulin ke kota. Coba gongkos di mana? Engkos. Gongkos di din. Oh, Hungkul jawabannya mana? jawaban naon? Jawaban pertanyaan aing. Pertanyaan naon? Mana boga ongkos di mana? Apa nanti hasil gawe nu baheula? Gawe naon? Bang palak jeung copet. Kitu di buruhan. Apa anjak bos gede ge? Sampai media setorkeun foto bola. Oh, orang aya gawe. Gawe naon? Urang kita tadi ajak ngomong.
Ya. Ahmad deh. Aina orang tanpa bos, jadi setoran tuh perlu dibagikan ke bos, tapi resiko tetap gede. Kita nanya, Aina tadi ngomong naon? Rahmat deh. Aina Erik ya. Kamar itu lu teman teman tuan. Sunda apaan ya teh? Jika aku udah kayak cara lain ya mah Karena yang pikiran lah. Siapa naon? ukur kumaha? Menton mikir. Nyerang anu sahala. Eta nuletik pulau we. Eta nuletik ya.
nu kamari erek nyerang orang ek narangannya. Mana tadi ngomong jeung saha? Biasana we ya kieu mah sok ngomong sorangan. Yang ngomong kamarane atuh. Mana tadi ngomong naon? Tujuanna anu kamari nyerang orang ek naeun. Mana nanya ka urang? Mana hafal teu? Tujuan nu nyerang Lain. naon? Anu basa zaman nu nyerang orang teh dan mau bayaran nu basa dititah ku arurang. Nu bener eta Mang Kos. Tong loba heureuy jeung aing mah bisi aing nyerenteng. Balik lah. Moal malak. Kewe geus aman. Emene kunaon jan? Kemari di gelutan Kusaha? anu kamari kumade di gelutan Iraha? kamari Ayeuna bagian saha? Sekurang mah mending bosna heula we, jadi meh anak buahna teh teu wani. Saha bosna? Teu wani malak. Eta teh nu kamari eta ka urang we. Ayo. Geus lah kemana masalah eta mah? Urang ngepengker loba duit, kemarannya ku aing di traktir kopi. Ya, Mana emang ngadagoan di dieu, urang nu meulina ka warung. panas meureun. Nah plastik meulina mah, mana yang nyokot gelas ka ieu masih hujan. Mana yang ngadagoan di dieu karunya? Juga tuh.
Mana sih Cep? Cerita dia, ayo mana kenal? Aing ge beunang, Kumaha tuh? ang balik weh. Asih Cecep. Baik di telepon deh mah. Pan geus bosna teu kudu nyerang hiji deui. Kiraha ka tempat mangkal tukang palak eta. Ayeuna we lah. Ya teh. Hampuratan anu basa eta mah urang teh butuh duit pisan. Heuh manek nang ka dieu. Ngaja we.
jadi preman teh jalan nu salah. Selain jalan nu salah tapi bisa ngebahayakan diri sorangan. Contohnya si Cecep neping dibawa ke rumah sakit. Rek pensiun. Cop.